Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng inggih pamiarsa patekang deui sareng simkuring pun Dewan Anggun Putri dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupani informasi Ki Sunda keur Balarea. Edisi Senin Ping 22 Februari 2021. Pamiarsa, salami 3 menit kapayun simkuring baris nyarengan pamiarsa dina informasi-informasi sabundeureun Jawa Barat anu munggaran aya di kota Bandung ngeunaan Mangratus Imah di Cingeuseup Kacaahan. Mangratus Imah di leuleuk Cingeuseup anu sangganik kota Bandung, Kacaahan Balukar Walungan Cironggeng Dimpas. Di poe Salasa sore kamari tepi ka poe Rebo isuk-isuk eta caah masih ngeueum sawatara imah warga. Artuna warga teu bisa ka mana-mana dumeh eta jalan diblokir keneh ku panghalang tina kait jeung tepi ka poe Rebo isuk-isuk caah masih ngeueum sawatara imah warga. Sanajan kitu caah mimiti ngolodan tepi ka 30 cm satutas petugas Dinas Bina Marga Kota Bandung nyedat eta cai caah make mesin kompa. Najan cai ngorotan kagiatan warga di leuleuk Cingeuseup anu caket Kota Bandung masih katepangna kitu jalan pikeun ngajujuk ka paimahan warga masih diblokir tur kageung. Sawatara kendaraan ge jalanna kapaksa muter tur dipahing ngalalan ka paimahan nu masih keneh kacaahan. Sawatara warga nu imahna geus teu kageung mimiti kerusuhan imah kapungkur warga Cingeuseup anu sangganik Kota Bandung miharep pamarentah sagancangna ngayangkeun normalisasi kuarana Cironggeng. Nu kiwari geus deet eta caah anu ngeueum imah warga di erang anu atasna Walungan Cironggeng. Salamah tanggung Walungan Cironggeng fungsi Bandung. Eta caah nu ngeueum Mangratus imah warga di Cingeuseup acangan Kota Bandung. Mimiti wanajang poe Malanggung Balukar Walungan Cironggeng Dimpas sautas hujan gede nu narajang ka eta leuleuk. Pamiarsa, mung sakitu anu kapihatur wilujeng deui dina warta anu bakal dongkap simkuring Diwangi Aldia Putri